Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Tepang deui sareng Bu Neni di pengajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan tetap semangatnya belajar bahasa Sundana. Sateuacan diajar, hayu urang sasarengan ngadoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan, amin ya rabbal alamin. Semoga pengajaran bahasa Sunda ayeuna sing lancar, amin. Nah, dinten ayeuna urang diajar pangajaran 5 nyaeta ngeunaan kaulinan jeung olahraga. Aya oge tujuan pembelajaran. Anu kahiji nyaeta mikawanoh istilah olahraga, yaitu mengetahui istilah olahraga. Sedangkan nu kadua metakeun kaulinan tradisional, aya macam-macam permainan tradisional. Nah, naon kaulinan karesep hideup? Coba hideup resep kaulinan naon? Ari kana olahraga resep henteu. Olahraga naon anu dipikaresep hideup? Nah, kin orang jelaskeun ya macam-macam olahraga sareng kaulinan. Anu kahiji, urang bade diajar ngeunaan mikawanoh istilah olahraga. Eta mengetahui istilah olahraga sareng macam-macam olahraga. Nah, ya olahraga naon wae nya? Coba perhatikeun. Anu kahiji nyaeta aya olahraga maen bal. Nyaeta olahraga nu dimaenkeun ku dua tim di mana saban tim pamaenna 11 orang. Nu kadua nyaeta aya bulu tangkis. Nyaeta olahraga nu ngagunakeun raket sareng kok. Dimaenkeunna bisa ku duaan atanapi ku 4 orang. Selanjutna aya penca atau pencasilat. Nyaeta bela diri nu bisa dilakukeun ku awewe sareng ku lalaki. Anu kaopat aya catur. Nyaeta kaulinan anu dijadikeun olahraga. Catur teh olahraga anu make papan catur anu miboga 64 kotak papan catur. Salajengna aya istilah olahraga. Aya naon wae nya istilah olahraga teh? Coba perhatikeun. Anu kahiji lapang. Nyaeta tempat kagiatan olahraga. Jadi tempat kagiatan olahraga teh namina lapang atau lapangan. Nu kadua aya kalang. Nyaeta tempat ijen penca. Nu katilu kelid. Nyaeta istilah penca hartina nyingkahan panarajang lawan. Anu kaopat kuda-kuda. Nyaeta istilah dina olahraga bela diri hartina sikap awal awak. Anu kalima aya benjang. Benjang nyaeta olahraga sabangsa gulat atau gelut. Nah, salanjutna aya istilah olahraga nu lainna. Nyaeta aya geudeug. Nyaeta istilah dina olahraga maen bal hartina taya nu eleh taya anu meunang atau seri. Nu katujuh tengkas. Saha nu apal tengkas? Tengkas nyaeta ngarubuhkeun awak lawan ku gerakan suku atau menengkas kaki. Nu kadalapan wasit nyaeta jalma anu mingpin dina hiji pertandingan. Jadi orang yang memimpin dalam suatu pertandingan namanya wasit.
Nu kasalapan aya remis. Nyaeta istilah dina catur taya nu eleh taya nu meunang. Nah, sami sareng gedeg nyaeta seri. Nah, bisa dipahaminya ngeunaan macam-macam olahraga sareng istilah olahraga. Nah, salajengna anu kadua nyaeta urang diajar ngeunaan metakeun kaulinan tradisional. Aya naon wae sih kaulinan tradisional teh? Pasti hidup tos terangnya ngeunaan kaulinan tradisional. Coba perhatikan berikut ieu. Anu kahiji aya congklak. Nyaeta kaulinan nu dimaenkeun make papan anu ngalobang. Biasana dimaenkeun ku awewe. Nah, salajengna aya egrang. Nyaeta kaulinan tina tongkat panjang anu dijieun tina awi. Dimaenkeun ku urang bisa nangtung di luhurna. Nah, aya bakyak. Nyaeta sajenis sandal anu daparna dijieun tina kain nu hampang kalawan pangait sukuna dijieun tina ban urut. Biasana dimaenkeun ku 3 orang. Nah, salajengna kaulinan tradisional aya layangan. Nah, nyaeta kaulinan anu dijieun tina kertas tus diapungkeun ka luhur. Biasana dimaenkeun ku budak lalaki di lapang. Salajengna aya ngadu kaleci. Nah, nyaeta kaulinan anu ngagunakeun kaleci jeung dimaenkeunna teh ku lobaan. Salajengna aya panggal atanapi gangsing. Kaulinan anu dijieun tina kait teuas. Biasana dimaenkeun ku lalaki. Nah, aya kaulinan tradisional naon deui nya? Aya pecle. Nyaeta kaulinan anu dimaenkeun loncat anu digambar tina taneuh. Terus make teple dina genteng. Biasana dimaenkeun ku budak awewe. Salanjutna aya sapintrong atau loncat karet. Nyaeta kaulinan anu ngagunakeun roncean tali anu dijieun tina taret. Biasana dimaenkeun ku awewe. Nah, aya kaulinan tradisional naon deui nya? Nyaeta aya oray-orayan atau ular-ularan. Nyaeta kaulinan anu dimaenkeun ku lobaan. Aya 2 orang anu jaga, terus anu sejena baris manjang siga oray ka tukang bari nembang oray-orayan. Nah, anu terakhir nyaeta aya petak umpet. Nyaeta kaulinan anu salah sahiji jaga, terus anu sejena nyumput sangkan henteu kapanggih. Nah, eta ngaranna petak umpet. Nah, coba permainan naon wae sih nu kuhideuk pikaresep? Pasti seueur nya kaulinan tradisional nu kuhideuk pikaresep. Alhamdulillah materi tos disampaikan sadayana ku Bu Neni. Aya anu bade ditaroskeun? Sok mangga tiasa WhatsApp ka Bu Neni. Nah, coba aya naon sih kesimpulan dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna? Nyaeta urang tos diajar ngeunaan macam-macam olahraga. Aya rupa-rupa olahraga, aya maen bal, catur, penca jeung sajabana. Terus aya istilah olahraga. Nah, hidup tadi tos diajar ngeunaan istilah olahraga. Anu terakhir nyaeta metakeun kaulinan tradisional. Contona aya pecle, sapintrong, oray-orayan, petak umpet, layangan jeung sajabana. Tugas di bumi nyaeta hidep ngirimkeun foto nuju amang salah sahiji kaulinan tradisional. Contohna maen pecle atanapi sapintrong. Nah, engkin difotokeun, tugasna dikirimkeun ka Google Form. Siap? Pasti siap nya. Nah, perhatian. Kanggo pekan depan, bahasa Sunda bade ulangan harian.
nyaeta pangajaran 4 sareng pangajaran 5. Hidup kedah diajar di buminya ngeunaan paguneman sareng istilah olahraga sareng kaulinan. Nah, sateacana ditutup, hayu urang berdoa terlebih dahulu. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'as innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Semoga hidup tiasa paham ngeunaan istilah olahraga sareng macam-macam kaulinan tradisional. Walaupun zaman tos modern, tapi tetep hidup kedah ameng kaulinan tradisional. Sangkan kaulinan tradisional teh henteu punah. Tetap semangatnya belajar di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.